Nih, Intan bade mangkat ke kota. Nyusul bapak dagang bakso. Nya didoakan ku Mi sing salamet di jalan, sing babari milik rezekina. Ka bener bantuan bapak nanya. Mohon Mi. Mang, tungguan mang. Kita kan Intan. Ke kota. Mangkat. Heeh. Bebe jauh lah kasih sade. Sana aing. Ini sing edanun. Dia anak batu. Intan, geula tungguan. Aing bebe jauh lah kasih sade. Intan. Nanya kabar penting. Aduh anjing sia. Nah sia gara mah kan lompatan. Ayo kabar penting deh. Kabar penting naon atuh sia? Si Intan mangkat bego. Aduh padahal sia. Golo calon aing ieu mangkat. Aduh. Atuh ya aing kumaha usinna mah bisa edan meureun aing. Fokus ya mah Edan tiba heula. Duh aing kumaha can ngomong sarang heo. Sarang macam meureun monyet. Picak kana manusia anjir nuturkeun aing lah. Ayo lah. Pusing aing. Ayo. Ma, Tuh aing nanggung jukut. Lumayan jeung mangsa aing. Ayo. Anjing tesnya. Goblok. Hayo. ayo saung deh. Aing lapar sih. Lagi coba kajur be buat aing saung. Buat. Ayo. Jangan namanya. Lagi balik be ka lembur. Dia mah ngajam mah gitu. Aing maling gagal deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Tetang Iraim. Kumaha kabarna? Cager. Kayak heula atuh karake datang geus ngajak dahar jeung pager maneh mah teu balik. Ih, ai maneh. Sanu ngajak dahar jeung pager. Kumaha kabarna? Cager. Oh, alhamdulillah cager. Ah, Kumaha boy cager? alhamdulillah. Pangestu ieu. Saha nu make keketu boy? Pangestu im, ya Allah. Maneh mah kasep-kasep meni budag. Oh nya. Allahu Akbar. Kira cagerna ieu budak. Im, hari maneh angger ka Neng Siska? Parah ayeuna mah usaha di kota teh usum hujan. Allahu Akbar. Ieu. Hari maneh angger ka Neng Siska? Oh, Neng Siska. Heuh. Pan eta mah tiba heula ka boga uwing.
Apal meureun? Kumaha sia we lah. Tah nya boy. Kan apal neng Siska teh kabogoh uing. Nah arek dibubuhan ku maneh. Tobat Gusti. Iya, ari sia kurang susugo sugan. Apek duruk ieu. Oh, maneh rek neangan buah duku jeung nikah. Sangka teh rek ngabogohan neng Siska. Nikah ka saboy. Kumaha sia? Astagfirullahaladzim. Dedengean teh eka wae yo. Maneh teh eling henteu rupa kasep kieu ek nikah ka wae yo nu geus kolot. Saha nu rek nikah ka wae yo, Im. Bagi parah eta ceuli. Lila-lila pun dirojok make linggis geura. Asa beuk kitu ngarti tadi ngomong ek nikah mau duku ayeuna eka Inggris. Cie, enak kermesraan anjir. Kangen meureun. Geus lila kakarak panggih. Pantesan tadi ngomongna nikah bae. Beungeut ka Rasep, kalakuan, bohong kan sama jenis aneh aing mah. Mohonna Bohong tuh. Mending kana aing bantong orge bagi kana ka awewe. awan undi sia nempan beki nafsu sia mah. Koplok sia mah. Anjing ge boga interan ukti meme. Gelisna lelenjeran. Edun pokona mah gelisna lah. Ayo bogohan kayaknya atau bogohan juga asupan kaduruk itu. Ngomong naon sih ah ngaron tinggal nyum sungut bae. Sia sugan budak naker. Geus kieu bae kieu. Panjane kakak datang di kota. Aing minta jatah. Biasa ngopi jeung udud. Karena buntung, kami minta jatah. Teboga tatah mah emang si anak kabangun imah saha? Wah ampun ieu jadi udah di lorek ku aing mun. Nya mau disablayeun na. Karunya Gandeng sia aing gandeng cicing. Sa kamari teh minta hampura ka aing. Kamari aing masih kena boga dendam kan nya gara-gara Atuh, mangga. Iya duit jam isukan beli kejo koneng. Kejo koneng nyeneng kayak ngejo. Ulah kamanya nih. Ulah. Nah, lumayan. Nuhun ya. Ayo boy. Karusel amat deui mah. Ka mana nya? Ek ulin bae ka Neng Siska. Geus kangen ongkoh. Mudah-mudahan bae Neng Siska na dirompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iim, mangga kalau bet di luar mah hujan. Mohon atuh. Dongkap iraha kumaha kabarna? Oh, tos si Teo, tos ngobrolin si Andi.
Iya, amat tiba heula oge diajak ngobrol teh tara nyambung. Oh, alhamdulillah, cager. Ai neng sih kumaha? Cager. Ih, ari si Aa ti tadi neng pan nyarios kitu, asa teh nyarambung. Neng, Aa kangen. Ai neng kangen teu? Mun Aa neng ge kangen. Nu bener neng, teu kangen ka Aa. Ih, si Aa man itu nyarambung. Iya ya tuh baca. Oh, si neng ge kangen. Aa minta sunat tuh. Ih, teh kengi, tada teh murim. Mendung si anjing. Kira-kira hujan lo. Oh, mendung teh nyawa moal tinggal mah. Meureun tapi nya lapar teu. Aing lapar ya. Kumaha kasih wae, Pak. Wasaha. Ngalabuah kasih wa. Oh, wasaha anjing. Wa batur. Oke, gaskeun. Nyantos satu neng. Pamit wae tos sore ongkoh. Oh, mohon atuh A. Kayu atuh dijajakeun. Lo, sista gelis-gelis daek kanan bobogohan kanu budek kajen teh ka anu kasep. Ih, kajen teuing budak-budak oge soleh daripada maneh gak ada akhlak. Cek saha aing teh boga ahlak mun kasep kieu ahlak deh. Oh, si mana mah kan bukan tempat tetempoan eta jeung juga sawah Cidalam. Ih, amit-amit. Terus aing gal wae. Kela ulah mau balik. Ulah balik sih budak unlimited. Aduh tuh. Aduh tuh. Aya pan tadi kita si copot duitna. Aing tadi kurang yang meuli udud kurang. Kadang itu kurang. Hei, budak sia. Teu aya. Geus teh mau kali itu balik. Lagi orang dia. Pang gede jeung budak eta koplok. Dek, rendah sia. Naon? Aya awewe nu paling karesep. Endi? Lagi samperkeun. Kela dek kela. Tuh orang ngadadak lulus anjing. Mai! Aduh, Mai! Kedio. Mai, renang mai. Mai, ya salam ti budak ieu. Nahan eta batur ngomong napan aya hareupeun oge. Sia teh lo cekal-cekal teuing neng cenah sukunan narolok ieu. Goblok anjing orang udah disebutkan. Neng kumaha lamun si ieu bogeun kan neng? Bari lagi memang masih sekolah dina nage geus gede moal daek kayak budak tinggal ledeg tara gawe komo tara salat. Oh sok Mei. Tapi salatnya udah dilanggar. Dilanggar bae. Salilana tara dilaksanakeun. Ukti meme anu gelis, anu herang juga kaca si pion. Sekalian bae kaca peupeus. Cicing bongkong belentuk aing keur ngarayo aing. Naon sih risik bari nage. Tong kitu uti meme anu gelis. Teh asa bogo pisan, asa ngelai. Fokusnya masuk ngelai. Anjing ngira aing sarajengnya na koplok. Pas aing ka imah sia. Ngira plok, si masuk ngabibir aing bae. Masa bae bae. Ka mana nih? Mana dia? Beb. Tuh kan awewe aing indit koplok teh. Nggak ulah mikiran teh apa we nu kecan camplang sia. Heuh nya. Kira aing campleng. Atuh jotoy kita ka dieu.
Anu ngusap dah. Endi? Eta. Terus ya. Oke. Tengah. Tiburang teh esuk, lauk karandi teu menang-menang. Kudu kumpan naon. Mang. Mang teu ngusap teh. Boro-boro. Balag dugian.